makanya aing kudu jujur baik gitunya ke kabogo aing nya bahwa malam takut aing teu bisa ulin yo. Aduh. Jujur artinya nama aing nya. Ayo. Bersih ngener duit Ku bete, kabogoh nelpon. Ari aya teh hewaeun. Najis aing mah. Apa yang maning telepon baik gitunya korinya. Aing ngajak ketemuan ke tempat biasa. Tidak kenal alinya soalnya bulan puasa yuk. Artinya normal daekeun yo diajak ketemuan aku aing. Cocok kapan lah. Dengan amat ya jelema nelpon aing. Halo? Enan siapa nelpon aing? Hei, siapa wel lagi bae marah ka aing. Aing kasih nelpon sia mah. Nelpon salah sia mah. Kudu kumaha aing kasih ya. Atuh lain kitu. Atuh teu biasana bisi nelpon ti beurang. Lain kitu sia pugu. Kumaha tuh aing menang gratisan aing nama ti beurang lain ti peuting. Sia onam aya nelpon aing menang gratisan. Kumaha tuh aing teu beli pulsa pan nyaho sia sorangan aing nama aing teu gawe. Endek meuli duit aing yo, nek utang numerean hutang aing segede. Sia mah lain teu gawe, sia na be anu ngedul. Aing mah lain ngedul pugu. Percuma aing gawe ge aya duitan mah. Aju si anak naon tuh nelpon aing. Biasa lah aing mah aja ketemuan. Ketemuan di mana? Biasa beb, di lagi urang ketemuan di kebun kayu. Bosen aing mah ketemuan di kebun kayu bae. Nyalobar leungit. Aing sia aku gede lagahan ka mana kitu sia? Atuh ka mana ke? Ke sentralin ke? Aku nggak pesen nih sia aku hang jauh-jauh bae. Hadi daek teh sia ketemuan yang aing. Pugu aing ngomong ka sia. Heeh atuh hayu, haju irha ketemuana. Tuh ayeun lah, masa nek lebaran sia mah. Heeh atuh aing berangkat ya. Kersal amat aing kieu nya. Tumen eta si malewe ka dieu. Ka mana meureun teh budak? Mending molor aing lah saleuleus kieu aing keur puasa lah. Selamat ya aingnya. Hidung daeng punya diajak ngoburit ku aing. Coba samper hidung sugan daekeun ngoburit. Woi, dong, saya ngarengguk bae. Ngoburit tuh gedeng yuk. Ngobur ka mana tuh? Aing terlalu kieu sia. Geus tuh gerang udang, kegiatan amat sia. Ngobur ka mana tuh yo? Sia malehoy amat kadeuleuh aku aing. Panai mah keur puasa meureun jadi laluse. Aing salah bae puasa, mangkana aing ngajak ngabuburit ka sia. Tuh yo ngobur ka mana tuh? Iya tuh hayu be ulah jauh-jauh kadinya beta kebun kayu lah ngabuburitna. Sia mah bari ngalapuan meureun muga batur. Ai sia dong, seujon bae. Aing mah lain seujon yo. Aing mah kudu yakin ja ka beungeut garongkos ka mah. Ai sia lama bae. Kiki ge aing incu haji. Haji ge bapak kolot sia mah kos garong ya. Haji sia endek mah ngabuburit ye. Tuh ayo lah aing mah bari ngagebang batin sia be yo. Heuh daripada keresel sih di dieu. Enggeus atuh hayu berangkat teh. Ayo atuh. Hayu. Jadi nya mah. Ih, ku kebal-kebal teuing ieu babatok. Ih, aing nangguan di dieu kuat nibak reungit-reungit. Hei, tes si babatok karak datang. Kemana biasanya ku kebal-kebal teuing? Hampura wel tadi aing satang kadinya aing dijak tai balik deui be aing lah. Kumaha heula jabot tai meureun ketemuan yang sia. Ca deui ngajak ketemuan di yuk bae. Pukul bantai. Seluruh baca basi bening salaman sih ka aing. Ih, kok bener-bener deui si salaman atuh aing.
Pugu sih habis mau corona. Hei, sakit bersina aing sih mamanya mau corona jauh-jauh ka dieu. Terus ya ganti pula ka dia, tapi pula deket-deket can mungrim. Tadi kita tawaran juga kita di sini tangkel nongkrong bae. Tanggung dai. Kamu aja wel ye. Kamu naon? Malam takbir aing bisa ngajak saya jalan-jalan. Kurang tuh. Asa, Kunaon? teu boga duit. Hah, si Ait lok boga duit. Ku ngaledek sia mah ka aing. Aku bener mah. Oh sih, tadi sia marah malam takbir. Aing tuh bisa ngajak jalan-jalan ka sia. Wah, aing mah jangan biasa, ngan aing barada sedih doang. Sedih kunaon sih ya? Atuh sedih lah aing malam tahun baru di imah, malam takbir di imah. Mending di imah jajan mah pugun teu. Nek lawan kudu jajan malam takbir. Kue lebaran loba tuh hakanan bet dulu. Refreshing ya. Ih, pugun nyara deh kana untuk. Gampang nyari untung mah kalau dibelikan obat busi teu Marni aya 1000-an di nyobatna. Ku tega-tega teuing sia, baturna dibawa ke rumah sakit. Sia lamun dibawa ke rumah sakit menambah sakit sia lain rumah cager. Deh, aja lah mojok tuh. Mana? Itu. Gambar bagi yuk. Ayo. Ayo samperkeun. Aing baru dak deui mah. Kagak gua aing pasti lagi mah. Coba tiking mewel ku berante nyoba urang. Woi, siap bulan puasa mojok bae. Anu si sia ngaganggu aing di bae ka dieu. Pajar aing masak habis ya di dia. Ya bulan puasa merojok bae, dilaporkan ke RT Herman gua Deng, ieu mah. Pragi aing ketemuan di krieu ge. Cenah bae karek nyaho. Ya ketemuan yang gontai, nyambo hangit. Nyawa sih aku boboan hayang bungkur modal. Bingung sih aing mah. Pugu aya duitan. Pugunya nama duitan, siapa dondai kayaknya na. Pugu iya nu namana cinta buta. Ngomong tebuk di kabul atuel. Ngising-ngising aing bae. Ih, pajak mah bener, horing heueuh. Ayo mah. Oh, geus kumaha cek sia bae ngomong jeung barudak tah. Heuh. Sia daripada nyana mending jeung aing malah loba duitna sia mah. Manya kamu loba duit sia minta rokok ka aing. Pan eta mah keur kapepet aing anjing. Terus balik gua dari yuk, bejakeun sepoin ke RT Herman. Ayo, orang baik lah. Budak pengganggu. Oh siap, pajak lo. Pulangan aja. Songong amat sih ya. Oh amat ya. Euy, sangang. Bodoh. Makan di bedok tong ben. Hah? Oh ini orang itu. Bukan sangu ibu laki. Balak nih kurang itu kan mah. Kalau ini kurang depan mah. Ayo jurang. Ulah Kamera action. Aja lo mojok tuh. Mana? itu. Kedang. Ih, siap bulan dia. Bae bego. Aku lu lah jadi rame bego. Sia digigir lagi ya. Ai saya di dia. Terus dia langsung kadikun bae. Action. Ih, kamana ieu babatok? Anjing nangguan kebel-kebel di dieu nyebut kureungit. Ku kebal-kebal teuing. Kamera action. Oh sih, aju marah-marah sih lawan aing. Malam tahun baru. Cut. Tak wiran nih. Tahun baru mangkak aneh. Ayo. Action. Oh sih, aju sia marah-marah malam takbir. Mending ngaring juga aing lah, lalu lis kieu aing tes puasa lah. Puasa. Ker puasa gitu. Yang puasa kat. Puasa ke jalan.